wala tahsabanna ladina awas anjeun ulah sekali-kali boga dugaan kajalma-jalma anu maot dina ngabela agama Allah. Awas amwatan ulah boga prasangka maot ulah balhum ahyaun balik sakabeh jalma nu sadeta hirup di jero kuburna malah yurzakuna dirizkian ku Allah. Jadi nu moal sae cok nyaneut di jero kubur lain eta rizkina kitunya. Rizki maknawi rizki maknawi dirizkian hartina sing geus maot ge dibere rizki ku Allah. Naon rizkina geus maot ge nu maot sahid mah diijabah doana eta rizki ti Allah. Rizki ijabah doa kan rizki diijabah doana. Kitu lamun aya jalma anu nyaba teh ka manehna gitu tawasul ka eta wali kuburanana eta wali teh mangmentakeun ka Allah supaya ieu kahayang nu nyaba ka manehna teh diijabah ku Allah, diijabah ku Allah gitu. Eta rezeki wali eta dirizkian. Kadang-kadang lamun eta nu jarahna nu nyabana aya berkesinambungan jeung wali tersebut nu dijarahan aya rada imbang rada deukeut lah ibadahna. Kadang-kadang wali eta ngajirim lamun nu jarahna aya kaseimbangan ibadahna jeung nu dijarahan hayang naon maneh di Tuhan duit manu eta nu jirim mah moal itu moal kabur kitu kan kitu mah kabur walina ge eta rezeki. Jadi rezekina teh rezeki manawi ijabah doa geus maot ge ijabah keneh doana. Pan jauh-jauh jeung urang boro-boro geus maot. Keur hirup ge. Laju ai wali mah contoh anu nemrak geus maot bisa keneh ngan apakah kanu hirup. Tong nunggu lila ieu mah tong. Nunggu lila nu anyar. Gus Dur satahun 2 miliar mah meunang. Hasil di nujarah eta. Meunang. Bisa keneh geus maot ge. Urang mah keur hirup ge boro-boro maraban batur. Kitu. Kitu jeung anak pamajikan ge nikeun hararese, wali mah geus maot. Ta eta rezekina di antarana. Yurzakuna geus maot jadi rezekian ku Allah. Gitu. Lain walinya raraneut lain kitu nya.